bangsat nanti yuk. Eta Tapi ka mata dosi yuk. Jika tegablok dosa, tapi ka haringan. nyalse Goblok siya. Ah, ayo nama orang datangannya Bima adinya. Tanggung jawab aing Cowok mantap aing nama hayang nyaho tepungannya aing mah teu sieun ku Bima. Kikieuan teh aing ngaheureuyane wungkul. Aing nyatria aing nama kikieuan teh ngaheureuyan. Gentleman aing mau kasieun. nah gitu tadi Sanajan Bima dibantuan ku anakna Gatot Kaca teu sieun aing. teu sieun kumaha hari aka Gatot Kaca mah hareupeun aing teh depa teh sieuneun. wah asli Kang Tabe Gatot Kaca mah. buset Mata aing mah teu sieun Gatot Kaca. Apa sih Gatot Kaca? anu mana Eta nu ceulina leutik sabeula nih. Si goblok si edan. Kurang ajar siap. Wallah. Uluh. Tiwasna deh. Gusti. Nu agung. Aduh. Ada petir di siang hari. Alah rior. pasti atuh Alah naon itu euy. Saha nu ngabebuk aing? Babina-bina teuing sia teh. Lamun curi ngakirim lamun menta jelema nemongan ka aing ye. saha Jager soreang aing ye. wah iya Macem-macem ka aing ye. Dengekeun di negara Amarta aya nu ngaran Gatot Kaca, hareupeun aing tepak ku aing. geun antep Tangih ge suntangan ka aing. eta Gatot Kaca mah ayeuna si lain macam-macam ka aing, awas ku aing. Kabina-bina. Nyaho mana Gatot Kaca dudungan aing. Gatot Kaca teh dudungan aing. Paning gelo. Aduh, agan. Lah, anjir. Naon ieu dagan teh? Anu ceulina leutik sabeula saha? Alok. Eta mah lain leutik sabeula, pareum sabeula. volume kirang volume Cebot. Tapi ulan. Aing rek nanyakeun ka sia bener sia maling layang jamus kalbu sana. Saur saha agan abdi maling? Aing nanyakeun sia maling teu. Abdi mah teu maling agan ngan nyokot teu bebeja. Eta teh maling. Henteu ai kadeukeun sia. Teu tiasa. Bangsat sia ari agan nyebut bangsat ke batur kade kan. Teu meunang kitu. Dibikeun syukur teh dibikeun paehan ku aing. Naon agan teh kada sia kadeukeun. Agan kadeukeun. Uluh. Lah, kada sia lihat aing. Cangkeng ngaderekna ka ji. asli atuh Bodang di mana tot? mau Tunjung ngahejeun di Pacilingan. Rame teh keneh tudul tingali. Aduh. Alah, ampun. Udah sia. Agan, ampun. Kadeukeun sila yang jamus, moal tiasa anggap. Alah, sia bangsat. Aduh. Edan dulu. Tiwasna. Nyir kieu jadi bangsa teripu nih. resiko Kang Lagi dibikin sila yang jamus. Moal tiasa kan. Sia candreng si mabi. Ay. Aduh. Dibikin moal tiasa kan. Aduh, kejiralah. perkat Kena hulu angan aja lah. Alah. Sakali dibikin moal tiasa. Aduh.
bikin mah muat biasakan nyejuk acan Kalau anjing dah gitu. udah siapa lagi nak wani-wani semaling layang jamis sekali bersara pada siapa nyaho aing lurah tam-tam negara amarta terang akan ke siapa lagi nak waing dibere dahar yang segala rupana kare-kare siapa maling aing ke siapa lagi nak aing ka mana negara amarta wani-wani ngariceukeun aing bakal nyiharapan sia pada siapa sia bangsat pada siapa Alah kahurui. Alah, kan sekedap agan ke ampun agan. Duh. Pada Syah. Pada ari aing kudu ka mana? Nepi ka gulang kafir kieu, bangsat nyarekan ka aing. Pada balik ke itu Syah. Ka mana? Ka itu. Aduh, si goblok. Wali we sakit tuh. Saha nu itu? Tah juragan anom, demi Allah teu, bapak teu. Tas eta. Hitut bau sangu sete. Nya daharna tai. Urang ajarnya bangsatnya hitut. Nya meta majar aing ceuli leutik sabulah. Fitnah bener. Pot. Abdi ulan. Ari sia nor maksudna maling layang jamus kali musada. Agan abdi mah teu maling demi Allah henteu. Agan mah fitnah. Ari eta layang jamus kali musada di sia. Simun di abdi. Ngan abdi mah teu maling nyokot teu bebeja. Eta teh maling. Henteu agan maling di mana? Cik tanggung jawab sia. Lamun sia teu maling naon? Tanggung jawab sia. Ke sekedap agan abdi ulah waka disiksa agan abdi terieur. Disiksa wae abdi teh. Agan terik milare katerangan atau bade nyiksa abdi ieu teh. Tadi nama dengan keterangan ngan sia ngalonyeng. Nya ulah nyiksa tuh, Bro. Coba bapak aing sebut, Bro. Padunungan. Ah, bongan mah nyiksa tuh dah. Nya. Cik, tanggung jawab sia naon? Maka disebut teu maling teh naon? Punten agan sakedap punten pisan ieu paralun anu kasuhun hampura anu diteda ninggalin huka pamri. Naon sia? Dupi layang jamus kali musada ieu teh lambang kanguan nagara mana? Cobi. Negara Amarta, negara Amarta tinggi. Berarti ieu layang jamus kali musada teh nu saha? Nu negara Amarta. Dupi negara Amarta lebetna saha? Jerona negara. Nya rakyat kapijeng pamimpina sadayana kalebet abdi rakyat. Bener, tak abdi rakyat mana? Rakyat negara Amarta. Tadi saur agan ieu layang jamus kali musada teh nya eta anu bogana negara Amarta. Abdi rakyat negara Amarta. Di mana maokna? Nya nu negara apa eusina negara teh rakyat. Ieu teh nu negara eusina negara teh rakyat. Berarti ieu teh barang negara, barang rakyat. Ai abdi rakyat mana? Rakyat negara Amarta. Berarti nu abdi. Nama disebut mau. Palebah mana maokna abdi? Tuh ngarti aing kieu we. Abdi teh gaduh rokok. Kade sia rokok ilegal. Henteu. Abdi teh gaduh rokok dititipkeun ka pun bojo mah, ka pun bojo teh ieu panyimpenkeun dina lomari rokok teh. Uy, enjing-enjing eta rokok dibantun ku abdi. Kalebet maok teu. Henteu, sabab nu sia tah ieu ge kitu layang jamus kali musada teh nu rakyat negara Amarta, abdi rakyat negara Amarta nama kali disebut maok. Goblok sia. Ai sia maksudna naon? Abdi teh maksudna mah hoyong terang naon eusina ieu layang jamus kali musada. Edan sia. Goblok sia. Sia hayang muka layang jamus kali musada, hayang nyaho eusina. Sia mohon dek kumaha nya bade dibuka. Goblok sia. Goblok naon ari agan? Aing teu wani.
lanceuk aing Kakang Yudhistira teu wani mukalan Jamus Kalimusada tapi rahasia hor ieu teh aya nu wanieun eueuh atuh nama beung aya nu wanieun heug cara ricing Coba. si Edan yang neke we aing ieu usia geus dibuka parantos goblok sia naon usina ende kepo pengen tahu ya sok jadi geus dibuka ku sia parantos dibuka ku abdi naon usina moal beja-beja aya meureun buki geuleuh we aing geus sia sawios agana da abdi mending abdi we teu geuleuh kagan jadi ku sia geus dibuka parantos agan naon usina teu kirang sareng teu langkung ieu mustika layang Jamus Kalimasada hartina dua persaksian diri urang kanu murbeng alam jadi nyerek deleg teu aya di pangeran salian ti Allah nyaksi tina tekad ucap lampah yen teu di pangeran salian ti Allah kadua yen Muhammad Rasulullah ikrar pengakuan diri jalankeun ku anjeun luyu dina mangsa agan di istrenan salira jadi aparatur negara di ieu negara disumpah diungkulan ku kitab kumaha sumpahna demi Allah setiap demi Allah tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tidak dengan nama Allah disebutna jalir janji leres tinggi ayeuna abdi bade neroskeun ka agan upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna nya dosa doraka bener karingemu teh agan ayeuna jadi pamimpin nah tega rakyat dipingpin ku jelema doraka gara-gara janjina anjeun teu bararukti goblok sia Eta. apaan agan janji dina mangsa agan jadi pamimpin teh rek nyaah deudeuh ka rakyat aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teh eling ka rakyat Ah. teu kawas dina mangsa kampanye apaan araranjeun teh ini ka rakyat ngadeuketan sia ka rakyat Belusukan. janji murulu ka rakyat dina mangsa kampanye mah anjeun gajalan goreng diomean masih can anggeus dianggeuskeun bari jeung dititip-titipkeun dina perakna ulah salah pilih tapi geus ngajedog anjeun ayeuna tempo ka rakyat nu nabeuh nu ngampar nu seubeuh nu lapar era anjeun tingali kitu patut anjeun jadi pamimpin teh sedengkeun hiji pamimpin kade ulah ngabogaan pamadegan yen pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna angkat harkat derajat rakyat teh nah teu meunang si Cepot ayeuna kikieuan nyaeta ngungkapkeun rasa kaprihatianana ngadon disiksa nu kieu patut dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun nagara jeung bangsa bari jeung sosoranganan jeung si Mabdi teu mawa ormas teu mawa masa sorangan aing mah nyaho teu anarkis jeung teu ngarungsak jeung moal ngarungsak deh sabab abdi hayang nyaho eusina ilayang Jamus Kalimusada sing horeng persaksian diri antar jisim jeung kuringna nyaeta nuju kana hiji tapi nah anjeun marojeng Jawa ngolemar anjeun urang ador dalam ngicipan maka kaulah Kangjeng Rama si Cepot ditang takwang di tukang Percanten Aden. bapak aing ditutunyuk edan ya
saura sia omongan bieu asal eta yang jamun sekali musara dipikeun kai moal tiasa agan moal tiasa punten abdi agan dipuntang panting bae mangga nyangakeun agan wieup wes wap wes woi Modar sia. Wah, Udang, mau teremuk tuh. udang sia. Udang. Di sapira pangarti ti udang. Tita udang-udang. Wah, Edan sia. kuat cek. Si cepot dipuntang banting ora cecel boncel. Wah, Yang, Kang, cecel boncel naon? cecel bonsel teh mantan terindah. Kang. Seberapa minggu apa geunan eta? Korea dan Korea. Apa nih gitu si dia deket ke dia. Nah Korea pusing. Deleng sia. Dan deleng. Yang Kang, ari deleng naon? dalang teh antel palangkakan. Atuh gitu mana aing minang deleng. Dek jotos dening kukupan janaka mangga iya. Iya. What? Modar. Teu aceun. Goblok sia. Wah, kuat eta. Dek banting dening gelang candra kirana. Wah, Ieu gelang ditengekeun kana batu rugrug kana sagara saat. Iya. What? What? Modar. Teu aceun. Kehel sia. Puntang banting ora cecil boncel. Tot, wah, tot, bagian sia tot. naon kan? Alah juragan Bima beramak ka aing. Pasti atuh. Heeh. Eta juragan Bima beramak ka aing aing malah nyarekan aing mah ngomong deui ngan tarik we mana nadana jiga nyarekan. Paling ditewak lu. Gede bobot. Cubet. Wah, Modal modar. dar. Teu aceun. Iyoi. Duh, naon tah? Bima mah kagetan teh kitu. Iyoi. Wah, Iyoi. Dek jotos dening kuku pancanaka. Cas. Modar. Teu aceun. Iyoi. Dek banting dening gelang doble. Ieu gelang ditengekeun digadekeun teu payu. Dijual komo. Payu-payu kali Sinawi. Iya, cepet. Modar. Teu aceun. Iyoi. Kaget punya bebeja ke anaknya. kumaha bebejana kan? Tot. Geus teu sanggup barunya. Geus teu sanggup berarti kan? Hah? Geus teu sanggup. Bebeja ke anaknya. Kumaha tah? Tot. Maka Tigali aing seuri teu. Agan nu pamabade seuri tong ditahan kecing palanung dina awak teh mitahan teh. Asa meunang sia. Naon agan asa meunang? Peda bapa aing init asa meunang. Agan abdi mah teu asa meunang, teu asa elehna, da abdi mah pan disiksa, abdi mah teu gelut. Sok teu ngalawan.
dibikin bola yang jamu sekali musada moal tiasa gan teh acan reng sia mah lamun kitu anjeun bakal nying harapan kaula Gatot Kaca kaula lurah tam-tama negara Amar tapi kenangki serangan di luar jeung di jero kari-kari anjeun ngeganggu kana keamanan berarti bakal nying harapan kaula Gatot Kaca anteun nying harapan abdi mah kariekeun moal tiasa lamun kitu sia ngajak kelut ka aing saha nu ngajak kelut ari agan demi Allah abdi mah henteu agan mah sok suudon ngajak kelut kumaha ari agan sok dibikeun bos ya moal tiasa sia ngajak kelut ka aing kelut ka aing teu berarti agan nu ngajak kelut manya aya keamanan aman keuneun ngajak kelut ka mana naon moal kieu nah agan teu izin gelut-gelut jeung abdi era naon aing ieu agan nu nonton teh seueur ieu teh bakal riweuh ieu teh dina media sosial na TikTok dina IG abdi maksudna Gatot Kaca gelut jeung si Cepot gelut jeung Gatot Kaca aya leuheungna si Cepot eleh dangaranna ge Cepot eleh ku Gatot Kaca tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si Cepot bade kumaha teu mungkin aing mungkin saja si kayaknya oh mangga kita gelut-gelut abdi mah nurut si akang mah nurut abdi mah ampang birit sampang birit cak agan wani kaing ongko dititah kumaha agan teh sok aing nyaho laras kan sok tega laragan aing tega pati tega laras iya awas kan setan sok bir waseun ngolo nyengki sia mah kumaha abdi we sok kayaknya wuyut wes anjir kehel euy iya pulang zik sia alah anjir edan euy ulah wes aja wes dak huyap wes apa itu wes wes ya berjuang di medan perang anjir babak belur beut aing mangane kena aspal euy wah anjir edan juragan anom bener euy reug aing boga keamanan jiga juragan anom leuy hebat agan pino agan hanya satu mati dama marah arus dioyak pada belayu ala dede ayah di mana hebat mana sebut hebat kewe kan maju sok iya wes wes Panca Braja wes alah gang sia musak gang di kumaha tot Panca Braja timbalan alus Rasya Bang kita udang tenggelan kakara renyem kan awak lu Panca Braja nyir tuh nya kang kita mau aing nonyok ditewak lu oh tewak ka dia dedet kini kita kusiku rak ini gendong macan di juragan alam kita reketak
sirah aing aya di dieu ye kepret di dieu tah make gerakan jeblak Haji Yunus dak Pancabraja dak karena ceulit ngeng nah oh ngeng nah Juragan Bima datang di kumaha tot Pancabraja Pancamarga naon sia udah dijawab wae atuh mana we teh salira goblok sia goblok ilmu naon sia abdi mah teu gaduh ilmu naon-naon dagan da tadi gawe abi mah hirup teu bodoh-bodoh acan esuning polos agan abdi ntar make esen hiji kana esen nguseup sia semon abdi mah polos agan teu tiasa naon abdi mah cik lawan goblok ilmu naon si Joy naon ieu teh agan teh abdi mah alim gelut lawan sia katrukeun pangarti sia ka ieu ya atuh maksa-maksa teuing mah teu naon kitu mangan ulah nyalakeun abdi da sidik sia teh geus salah cemoh ulah nyalakeun deui cik ilmu naon sia punten agan naon sakewe teh abdi mah naon leuleus agan wit dan jelema gede ngelak-lak aing ngampul dulu euy pasti akang oh wah aya kitu bohong na teh nya euy dadaolan leuleus agan wit waduh edan cepot aing lulus agan lulus aing tuang heula atuh aya nasi dus mangga agan ampun aing cepot nanaonan sia ti kikieuan tadi ge abdi tos nyaurkeun hate meunang abdi agan salaku rakyat nemongkeun rasa kaprihatinanana abdi teh hayang boga pamingpin teh anu bener-bener ngajalankeun ieu layang Jamus Kalimusada ulangan saukur dipake slogan wungkul ulangan saukur dipapake papaes wungkul ieu layang Jamus Kalimusada teh eusina pake eusina ange ulah jiga monyet ngagugulung kalapa kaituna agan persaksian agan antara agan jeung holikna jadi tina tekad ucap lampah agan kudu bener-bener manjing sumener kana hukum-hukuman tena dabongan agan anu hayang jadi pamimpin kada cumpon kana janji agan ya dangukeun ku agan pamimpin dijieun ku rakyat teh pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita mengpeng agan aya dipercaya ku masyarakat sok jeung program-program demi kamaslahatan masyarakat tepungan rakyat-rakyat leutik teh ku agan tepungan masyarakat anu leutik anu hirupna di bawah garis kemiskinan teh tepungan atoheun didatangan ku pamimpin teh longokan bisa aya masyarakat anu kalaparan bisa aya masyarakat anu hese asup ka rumah sakit bisi aya masyarakat anu hese asup sakola kulantaran biaya sakola apung-apungan tak ieu bagian agan cumpon kana janji ulah nepi ka jalir janji ajeun agan loba masyarakat anu kabeulit ku Bang Emok pinjaman online ieu bagian agan kumaha nanggulanginana lain ngajedog wae dina kursi kikieuan teh abdi teh ngemban amanat penderitaan rakyat agan da abdi ini teh jelema leutik nah agan tega dina mangsa agan jadi pamimpin ngeunah-ngeunah di luhur masih kena aya rakyat anu kalaparan da di tega aya ka luar negeri Minang aya rakyat kalaparan ya dangukeun ku agan mah rakyat mah sederhana beteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin cai ngalir beteung buncir
jalan oge kudu lecir lain 5 tahun sekali ngomean jalan teh lamun aya nu butut buru-buru omean rumasa aing cepot magan rumasa aing rumaos rumasa aing sok jalankeun agan ieu layang jamu sekali musada teh 2 persaksian agan ulah nepi ka jalir janji dina gawe anu nyata dina gawe anu bener-bener aya pikeun mangpaatan mi kepentingan nagara jeung bangsa cageurkeun aing pot lan cageurkeun aing palaya damang iya penta kanu kaguan akan jeung abdi ngan syaratna poloskeun jiwa frekuensina lempengkeun ulah aya gantar kakaitan antara urang jeung urang ulah aya muatan sok agan geura pasrahkeun yen urang teh nol agan teu boga naon-naon ngadak-ngadak ieu Arya Bima Jangiratangi wit tersangka sia cepot batok bulu si madu agan abdi tanya ka pemimpin supaya lurus lempeng dina ngajalankeun pemerintahan agan hampura abdi agan aing nu hampura pot hampura aing tong cerik wae lain naon eungap agan holos dohon agan luar biasa manepot aing rek balik mangga agan cageurkeun anak aing usia sae mangga hiji gai maung nya bisa ngawakilan saladaya dieu dagan juragan anom salaku keamanan kadek ngajalankeun hukum teh ulah jiga peso seukeut ka handap ulah miuni paku seukeut ka handap agan teh kudu bener-bener sagolek pangkek sacangreud page ulah ungutkan niluan ulah gedag kaanginan dina ngajalankeun hukum teh agan kedah istiqomah bener dibenerkeun salah disalahkeun sabab hukum lain pribadi lain hukum teu emang teu alo teu inung teu bapa teu adik teu lanceuk teu sanak teu keluarga di mana ngajalankeun hukum temongkeun hukum anu pertela sabab tadi ge parantos diuningakeun yen hukum lain pribadi lain hukum rumasa kaula cepot rumasa cageurkeun kaula sok sami sareng tuang rama tadi penta kanu maha cager sok ngadak-ngadak Gatot Kaca Jangiratangi wit naon kan jangan nyembah kang ngahaturkeun sembah kanyuk panjenengan maha guru hei agan aku kaula murid salira alim ngamuridkeun abi mah nu geus ge wan balik nu geus ge leh wae aku kaula murid maha guru ulah guru-guru tos sahabat teh jeung abi mah sahabat nya besti we besti aku kaula murid alim kieu we upami agan pala di aku murid ku abdi karsa tadi piwarang mangga di piwarang naon leres iya wayahna agan ayeuna kartu maritis nya bari naon pangnyanakakeun jelema ka dieu jelema simohon saha dulur abdi sidawala sanes sigareng sanes saha si cepot kumaha teh
salira teh piwarang nyanak si cepot si mohon ke apaan salira teh mun abdi cepot anu bade dibat bantun ku kaula si cepot kieu lieur ulah lieur amun hayang jadi murid kaula tapi lieur kaula mah nya kedah nyanak cepot pan salira cepot sumun agan mah ulah loba tanya deui ayeuna mah pokona mah agan ngagugu lamun ditumaritis aya si cepot bawa ka dieu tapi kaula teu ngarti teu kedah ngartos pokona lamun aya si cepot di ditu bawa ka dieu tapi kedah ngartos ini hayo ya aing nu nitah ka maneh Gatut Kaca Kesurupan ya. Saha saha yeuh Maung Bandung wah beres Persib juara gitu leres sok pokoknya mah Pak aya cepot ka dieu bantu nih ku agan oh saya mah permios ke heula naon hiji eta kadua wayana panghiburkeun abdi hibur naon nyanyi oh nu itu mi orang teh pokoknya nyanyi oh ampun leuwih hade ngangkat gunung jeung tibatan nyanyi tong ka mana karep ngangkat gunung lah jadi hari nying harapan musuh 1000 jeung tibatan nyanyi pokoknya daek syukur teh daek dileleskeun deui ampun ayo nyanyi naon nu kerame ayeuna nu kerame nyanyi naon Jayanti kumaha Jayanti teh manya teh apa kaula apa ada Astrid henteu coba manya teh apa ada Astrid henteu apa oh nya da agan mah da martanya ada Astrid bercangkring kumaha iya Wanci burit surya rek pamit Kamana hujan letik ngaririnci sok segitu kumaha bete ragapkeun wanci burit surya rek pamit Kamana hujan letik ngaririnci sok sekali deui kita nu ngahibur saing teh maneh da kaula teh apa sakali teh we wanci burit surya rek pamit sok kitu Kamana ganeng goblok sok wanci burit surya rek pamit lain ada puisi eta mah yel belegung ieu mah wanci burit surya rek pamit oh wanci burit surya rek pamit kadon sajak sok wanci burit surya rek pamit wanci burit pamit bener pamit leuy alah Gustin Agung alah